Deh, ya motor perasaan kita di bengkel mana ayo mogok. Sebelah. Nah orang kayak dia. Nyebut di mana tuh? Oh iya, Iban nyebut di dia. Aduh ya Allah, kenaon ya baru teh nama tara datang ngaji ke musola teh. Abdi sebagai guruna, sebagai Pak Ustad asa bertanggung jawab ieu ke di akhirat teh. Ya Allah, piraku rek turun hujan mah. Rara santai kamari teh halodo keneh da. Tama ka hujan ya Allah, abdi can nepi ka bumi. Duh ya Allah, biasana barudak teh sok ngarumpul di warung ieu sampe meh ngaji teh. Coba itu keur kadaharan ngagupayan wae deui. Mana keur teu boga duit, yang jajan oge. Duh lapar ya Allah. Tagihan listrik di imah can kabayar, hutang pulsa mikin numpuk, stok bias di imah diporo beurit. Kentang di imah oge geus bala locor. Moal poe abdi mah sare teh asa di kolam renang lamun beres hujan. Ya Allah, abdi putus asa bener lagi ya Allah. Arek ngajual doma na can aya. Arek ngajual parabot masih kena dikiri di tanah. Mana hayang asa can di paraban deh. Nah orang cager kieu. Tad nuhun ya Tad. Ya Allah, hatur nuhun ya Allah, geus cager kieu sutruk. Mangsa euy. Emang saya sababade hipnotis keun saku aing. Hey. Sebelah. Nah orang kayak di dia. Bawa orang di habis kucil mata tadi. Deh, ya motor perasaan kita di bengkel mana ayo mogok. Tuan Pak Ustad, Nah, Pak Ustadz ekspresinya jadi gitu. Sudah buka jut. Mulutnya. Itu ya manuk ngapung.
Ujang saha? Ujang ngegelonya. Ih, sieun ih. Ih, sama sieun nih aya ngegelo ih di dieu mah. Pak. Ujang teh tos di mana? Bajuna sae ih. Urang mah hayang make baju ieu. Udah bang coklatnya. Menang baju anyar euy. Asik. Boga baju baru. Boga baju baru. Arek nepi ka iraha ya Allah ya abdi teh siga kieu. Dekah. Sawa teh mika hiji-hiji acan. Ngantun we tangkal gede, tapi buahan. Ustaz euy. Kumaha ieu? Jemput di mana lu? Oh iya, Ban, jemput di dia. Jadi inget beuteng genah anjir bau. Da si Ustaz gadang naon bieu gat bau kieu eta podo ih. Anjir gak tada itu dan ini tadi si urang kabur pingsan di dieu. Si Ustaz mau ini bau ting eta Bingung ari keur ngahulung kieu tarik kieu teh. Sok ujug-ujug umroh, tapi gimana duitna coba? Ya Allah, nah sim abdi teh diadopsi jadi budakna Raffi Ahmad. Geus kabli meureun kapal selam hiji-hiji wae mah. Pokona urang arek bunuh diri ayeuna keneh. Astagfirullah. Nah, betul aya di dieu eta. Betul make baju deh make kos sangkul. Kumaha era balik oge make kos sangkul. Kena dah. Aman barudak barudak. Udah. Itu yang kok jadwal ngaji tapi Pak Ustadzna eueuhnya ke mana ya? Pak Ustadz jeung ka mana dek kan? Gila. Astagfirullah barudak. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Hehe, dah kenaon dirinya. Arek-arek ge Pak Ustadz kenaon didinya. Bugil gitu di. Mustekal Pak Ustadz ih. Ampura dah. Pak Ustadz tadi kabawaku angin puting beliung tadi teh. Pak Ustadz.